Nuhun ayeuna abdi bade ngadongeng Sirem jeung Gajah. Zaman baheula aya Sirem keur ngarak rajana ngaliwat kana jalur jajalanan Gajah. Keur rame ngarak, jo datang Gajah. Sirem nu sakitu keur nakleukna teh teu antapara deui. Leuyeul-leuye bae ditincakan. Bungan cenah make ngaliwat di jajalaneun. Atuh lain raos deui, tapi aya rebona Sirem anu pae teh. Barang Raja Sirem ningal baladna rea anu pae, kacida ambekna. Tuluy susumbar. Sakadang Gajah, sato nu teu lenges, nu teu boga rasa-rasaan ka papada makhluk. Rasakeun pamales di kami. Ulah adiung asa sia, engke dijoma akali pon. Urang perang tanding jeung kami. Walon Gajah bari seuri. Rek ngajawab sakadang Sirem teh. Lamun enyaan, heuk kami di dagoan. Di mana hayang perang teh? Tuh di ditu, di handapeun tangkal warung nu hitu, nu condong ka jalan. Gancang, Gajah nuluykeun deui lampana. Ai Raja Sirem teu talangke deui. Tuluy bae na beuh tangara ngumpulkeun kabeh baladna. Teu sabaraha lila, balad Sirem teh geus nakleuk di tegalan. Ceuk Raja Sirem, balad kami kabeh dijumaal kaliweun kaula rek perang tanding jeung sakadang Gajah. Tuh handapeun tangkal warung nu itu. Kusabab eta, kaula menta kaaranjeun sakabeh ulah sisingeun kudu pada digarawe. Sarerea kudu nyieun lobang sing gede pikeun piruang. Nyapa lebah warung nu itu kudu nyieun piruang teh. Prak geura digarawe ti ayeuna, tapi kade cukutna mah ulah dirusak. Kudu angger bae kawas ayeuna, dikorowot di jero bae. Tanahna engke sesakeun, tukira sakandel papan benang sakadang manusa kaluhurna mah. Balad Sirem saur manuk. Kabeh pada janji rek pada suhut digarawe sarta pada sanggup anggeus dina waktu 7 poe. Saumung balad Sirem tanyalahan, dina waktu 7 poe piruang teh geus beres. Di luhurna teu katara sajiga piruang meus-meus acan kawantu buatan para ahli nerus bumi. Barang nepi kana waktuna, kana poe Jumaah kaliwun eta, subuh kene Raja Sirem geus ngabedega sisi beruang belah kulon. Nya hareup ngetan, saksi-saksi geus kalumpuh. Nyaeta sakadang pecang jeung sakadang monyet. Wanci hanat moyan, jol sakadang Gajah di belawetan maju ka kulon, nyamperkeun Raja Sirem. Jauh kene oge Raja Sirem geus celuk-celuk nantang ka sakadang Gajah. Genjang ka dieu sakadang Gajah. Ieu siung kami geus seukeut menang asa 7 poe 7 peting. Geus sadia bakal mehan sampean. Lamun nya sampean sakti, gancang geura rontok kami. Gajah ngadenge panantang Raja Sirem gitu. Jo surubuk bae na rajang, tapi celaka. Teu kungsi nepi, awakna keburu digebrus manten kana piruang. Sukuna tipitek. Sakadang Gajah aduk-adukan meakeun tanaga hayang keluar tina piruang. Tapi eleh teu bisa. Tungtungna beak tanaga ngajoprak teu bisa walak aya. Ceuk Raja Sirem ka balad-baladna, pek ayeuna geura hancak ku aranjeun eta sato teh lenges teh. Balad Sirem nu reana mangyuta-yuta bareng narajang ngapuk kana sakudur awak sakadang. Gajah ripuh dicocoan ku Sirem. Ampun, ampun. Sakadang Gajah tulung-tulungan minta ampun. Manehna taluk tarima eleh. Jeung janji moal deui ngaganggu ka bangsa Sirem. Nah, didinya riwayatna aya paribasa. Sirem oge anu ditincak-tincak teuing masuk ngalawan. Atuh lamun aya nu sutan, jempol anu jadi perlambang Gajah, eleh kucingit anu jadi perlambang Sirem. Tur nuhun.